Itu senok itu tuh. Assalamualaikum Baraya. Aduh wilujeng patepang deui sinareng abahna usup. Ayeuna teh atos jam 12 siang. Jadi abah teh atos aktivitas bieu teh meureunana aduh tos tadi teh tos ngaguyangkeun doma da lila teh diguyangkeun ku abah teh doma teh. Terus meureun ngarit abah teh terus meureun da budak hayang kalapa cenah ngalah kalapa abah teh. Sing teh meureun ieu masa gawe-gawe ayeuna pas jam 12 abah teh rek dahar. Sup rek dahar usup. Yo. Timolna sup euy, ieu bukakeun buka jang timolna. Euna aya euna sup. Da. Oh, siap. Oh, ieu laukna sup arek mah ieu lauk ieu sup. Yo. Sok laukna ieu. Wah, mantap pokokna mah lah. Ya. Sok orang mulai sup ayeuna mah dahar ajang abah lah memeh mulang ya orang dahar heula di dieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jangan ini. Aya tempe, aya lauk asin, terong, sambal terasi. Pas jam 12 ya teh abah memeh mulang dahar heula cuma jeung lauk ieu ya. Mantap ini. Bulan heula abah masuk ka bulan. Alhamdulillah tos adan di pas jam 12 teh. Simon ya. Jadi mangkal. Sup sama sup. Mantap no. Tempenya yang. Mantapnya jangnya. Tuh. Enak sekali ini. Kebun. Cengek tinggal ambil. Sambal terasi dicocolkeun ku sangupulen.
Ampun gimana ya. Mantap. Mantap. Allahu Akbar. Bukan lah. Aduh. Mantap. Wah. Aduh. Jang sama mana ya lo bakainya Jang? Bebek kan? Jang sama mana tambahan nih Jang, bagus. Aku nak tambahan nih, aduh budak sing wareg lah. Ame yuk, ame kuat kayak ngulang. Kalunya itu tuh sambalnya kurang dia. Sambal aja, tempe-nya. Wah, ya, sing nikmat Jang. Garing, nggak deket buntutnya. Enak. Duh. Jahat di kebun mantap.
Kesujuan abah. Enak. Waduh, enak ya mama. Aduh, tah, abah ayeuna atos dahar beraya meureun di kebon ieu tinggal mulang meureun ayeuna mah arek kacai biasa meureunnan abah teh kajaman heula salat heula gitu. Tah sakitu be ti abah mah ayeuna anu tos damel gitu tah, tos euteunkeun ngarit, euteunkeun domba sakitu bae ti abah usup mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.